Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun 30 tahun ke Yaman geus ngomong bakal aya virus corona. Yuk urang simak bareng-bareng. Dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian-kajadian gempa, kajadian banjir. Di antarana bakal aya wabah corona di Cina. Geus aya kitabna geus. Begitu dibaca, pas sakumaha nu kuari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي Wallahu alimun. Gusti Allah maha uninga bi khalqihi ka makhlukna. Aduh lamun urang nyaritakeun maha uninga atuh geus naon nu teu kauninga ku Gusti. Sorotan ilmu Allah mun nyorot ka qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Aing teh dideleukeun Gusti Allah uningaeun ka hate aing. Dideleukeun isin bakal mun bener sorotan ilmu Allah tek aing teh dideleukeun we hati aing teh urang teh ngolembar bae ka lain Allah isin kahayang teu akur jeung syariat isin mata geus we lobana teh lobana haji cici embung nanaon bakalna isin ka Allah teh isin lamun ilmu Allah keur nyorot manteng. Nah, haji urang nangke gerakna beda. Kumaha bedana? Kulantaran aya ilmu Allah nu nyorot, terus ku urang diperhatikeun, terus dirasakeun, terus ku urang di rumah perasaan eta engke urang lagi dibere deui ilmu ku Gusti Allah. Sebab eueuna naonan di qalbu urang. Bis dibere ilmu anu lain meunang asab mah ilmu nu nyaho urang kahareup kadang teu meunang dibejakeun anta kuari di Yaman aya kiai anu 30 tahun ka tukang nyana geus nulis bakal kajadian aya panyakit corona dijelaskan corona na eta teh kitu kajadianna di Cina dijelaskeun sagala rupa geus dikitabkeun. Tak kuari teh kapan dijaga eta kiai eta teh di Yaman teh barang dibaca kitabna geus dijabejakeun teh kajadian nu kuari di Cina teh bahkan Uzbekistan bahkan kajadianna Moskow Soviet dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian-kajadian gempa, kajadian banjir. Di antarana bakal aya wabah corona di Cina geus aya kitabna geus. Begitu dibaca pas sakumaha nu kuari kan kiaina dijaga umurna bangsa 100 tahun. Eta kan nyarana geus tilu ka mamana kieu bae. Teu meunang. Ai lain nabi mah kapan nyaritakeun ka hareup gaib teu meunang. Ai lain sabkul kalam atawa memang deuk ditembongkeun we ku Gusti ngahaja-haja mah batal atuh kawalianana. Jaloba kuari anu nyahoeun isuk teh bakalna nyaho terjadi isuk adalah poe Senen. Oh, jauh. Dah, jadi saja bahasa Jawa emang nyawa iyalah ku Allah dibukakeun bray dan teu meunang dicaritakeun lain sabkul kalam mah ketelanjuran aya kene ahli ibadah anu bersih emang teu dibere nyawa ku Allah teu dibere nyawa ngan paling isyarah senyum teu meunang ahli lain nabi mah sebab eta adalah nubuah teh sifat kanabian sedangkan nabi geus eueuh aya gedinyana sifat kanabian sifat lain nabi tapi teu meunang ngabejakeun khusus bae Allah mere karomah jang manehanana kusebab manehanana ibadahna ka Allah ngabersihan qalbuna bisaan jadi dibere pangbubunga bray berengan teu meunang ngabejakeun. Nah iya kejadian kuari di Yaman aya nyana ge atuh sugan nyana mah meureunanan bakal maot. Nah ge teh nyahoeun umurna 100 tahun kitab udah dibaca
kejadian-kejadian teh geus aya percis. Eta kan berarti dibukakeun kan ku Gusti Allah hijab aya keneh lah mun eueuh nu kararitu. Hancur dunia. Palestina mun eueuh nu kitu. Jakarta lamun nu kitu. Wah, atuh jelema kabar malulu atuh korupsi terus-terusan di halangan anak eta bae nu kitu. Bandung mun sakitu poharana atuh beh karucahan cacak eueuh jelema nu sok ibadah ka Gusti Allah manteng geus hancur meureun. Untung masih kene aya jelema nu kos kitu mah teu kanyahoan. Teu kajahoan teh kadang-kadang mah kapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadana ge hebat tasbihna ge anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuh mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuh mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah horenganan keur neangan jangan ganti ban setik bukan kadeuleuh mah urang teh ari riungan kan jeung jelema zikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeuleuh mulungan kuntung we rudin bau ijin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang manteng engke bisi aya nu mulung tukang mulung kuntung iya wali kajen gua kumaha iya tewak geus ku urang tewak orang dijual kuntungna henteu ai wali mah kadeuleuna hungkul rudin kolbu keur aya anu disumputkeun ku manehanan masyaallah karim nyumput sumput ye jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad. Cik Abu Yazid bisa setan ka dieu sia. Naon? Sia teh isin eta sataranjang. Isin ka satu sekian. Eta ieu kan jelema loba. Aing isin ka jelema puguh jelema ge ku aing diome. Kiai ku aing dituntun-tuntun ka pemerintah. Kiai ku aing. Tah aing geus isin kumaha atuh ka jelema ge ku aing apan atuh di goda ku aing. Ya bener oge sih makan isin kagak mah sataranja gitu isin rupana doang make jubah ge aslina mah sataranja rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teh usaha usaha teh anu make dasi anu make sepatu anu make sorban sial teh setan goblok urang kasinggung mah tungtung namanya bisa aja teh setan masyaallah garis kalau ngomong sih cek Abu Yazid tapi kula mah cenah tah lamun kanu di masjid tah sieun panas kunaon boro-boro kula ngagoda napas lagi panas dua jelema tuh nu di masjid cek Abu Yazid coba aing di dieu barang aya di dieu hiji keur di kurungan bae gitu tah keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu hiji deui belah ditu di juru biasa teh mah masih kada zikir kan oh iya tanya Assalamualaikum salam dibuka kan naon Abu Yazid budak morak keneh kadeuleu ku Abu Yazid ieu kumisna ge kakarake kumis jarum bulu jarum atuh pan sieun mah geus eueuh kumisan ya lamun diayakeun ja putih kabeh mending dikerut cek cenah teh lamun diayakeun kos lain jelema jurig tuh jenggot putih kumis putih itu di luhur putih urang mun kapanggih di tengah peuting atuh sieun kan sok geura misalna aju pendi kumisnya teh dikerut janggotna teh dikerut geus kabeh putih kabeh kan aju kabeh jararadi urang kapanggih ti peuting atuh parajar lain jelema kan ieu mah asana karkara kaluar ti kuburan anyar ieu kan nah ieu mah budak ora keneh kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah cak Abu Yazid ieu je budak ngora keneh geus hebat kieu dipake kasihan ku setan ngomong kieu deui terus kapanggih jeung setannya percaya teu omongan setan masyaallah eta ku apaleun bohong setan
eta bae geus gitu banyak boh eta tah ku apaleun kita bu ya tes ngobrol jeung setan ajun ngomongkeun bahwa sieun ka manehanana eta diberecaan mantak lamun aya nu maot teh datangkeun ku urang ahli Allah setan kalabur kan kabur kabeh babari maca la ilaha illallah setan eueuh. Nah aya anu hese bae maca la ilaha illallah didatangkeun bae kiai kadinya set la ilaha illallah babari cenah bareng datang itu setan kabur tadina ngahalang anu endek baca la ilaha illallah jol bae haji pede harang hese orang mawa setan nyana utek sing ade mesti anu sakarat-sakarat lah diajak ya nam Gusti Allah lagu sieun setan ka ahli Allah mah moal daekip panas napas panas ge hiji deui kapan setan teh bede luar setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana mutos hadirkan channel Abi ulah poho disupport terus channel Abi. Sakitu ti Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.